Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui para wargi sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep 3JS. Alhamdulillah para wargi, ieu teh pribados teh mendaka bingahnya wireh ieu akun anu kungsi kablokir teh alhamdulillah. Tepuguh-puguh kabuka deui aya notifikasi cenanya. Alhamdulillah urang teraskeun deui ieu dongeng si Onyel hanca garapan anu kungsi katunda 10 sasih wargi katundana ge nya sanes sakedap atuh hampir sataun ieu teh ieu nya. Atuh anu ieu kabuka akun anu enggal eta teh ieu kena ku pelanggaran cenah wargi matak bararingung nya. Dinu akun nu kamari teh nyaeta garapan si Buntung Jago Tutugan. Eta teh meh hampir tamat nanginya kabujengku. Ya aduh bararingung. Tah ayeuna mah nu itu ditutup akunna teh ulang teraskeun dongeng si Onyel. Dina episode ka-45 para wargi. Atuh langkung dipayun pribados teh nyangakeun salam baktos ka wargi sadayana ti siklak ti siklukna ti tebih ti caketna nya. Atuh anu ti Balai Endah ti Cangguang ti Angsana Bogor para wargi. Taras anu ti Soreang terus puguh deui cenah nya ti Soreang ti lembur pribados tinggi Soreang para wargi. Oke atuh ka wargi-wargi sadayana nya sepuh anom pokona mah kumbay kasadayana mudah-mudahan wargi sadayana sing dipaparin kesehatan lahir sinareng batin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Supados teu nyangkolong kana waktos mangaitna dina wanci. Urang teraskeun bae atuh cenah nya ieu dongeng si Onyel dina episode ka-45. Kumaha cenah Kang Nacep ieu teh tos lami pisan meh poho deui cenah aduh. Sanes cing heureuy pribados ge hilap deui ieu teh nya. Matak diangos deui naskahna ku pribados teh. Aduh, pribados teh mintos lami hampir 10 sasi. Yah, urang teraskeun deui para wargi. Wilujeng ngadangukeun. Bah oge anu harita tuh ngadenge kana lalakon tinu jadi alona manehanana teh beuki we ngalenta-lenta bae atuh amarahna teh cenah para wargi ngan parandene kitu sagedengeun atuh tina kapeurihna teh ta lalakon anu dicaritakeun haripikeun bah oge mah aya oge deui hikmahna teh sabab manehanana teh bakal leuwih geunah we lamun kudu ngayakeun tinakan ka Juragan Dadung teh. Malah lamun sakalieun atuh diparentah ku Juragan Dadung atuh bah oge teh moal kudu heurin kuletah manehanana dek nolak teh. Tah keur kitu wargi teu kungsi lila atuh kadenge si Demplu teh cumarita. Bah Guru, selajengna entos kieu Bah Guru nah prioge disieum abdi mang warahkeun ka si wawalak kitu. Ceuk si Demplu. Nyaeta manehanana teh atuh nawarkeun jasa kanu jadi guruna. Ari dina kitu namanya si Demplu teh atuh milu mang nyerikeun we kanu jadi guruna. Ge. Ulah gurung gusu. Burung palung bodo gelo ge atuh. Eta teh heueuh alo dewek euy. Keun bae ayeuna mah urang saksian we Plu. Ngan pedah lamun kalakuana minculak nya kapaksa meureun urang warah bae.
Wayahna ulah dikukumaha atuh Mang. Demplu keun we antep bae. Dihenteu-henteu oge anger we apaan eta teh salaki kuring keneh. Cek Nenanung kadenge manehanana teh cumarita. Cumuun Bah Guru. Cumuun Den disim abdi nya moal wantun atuh ngayakeun tindakan tanpa saluyu na tim Bah Guru. Blu. Nuhun pisan atuh dewek teh diajen geuning ku ilaing euy. Cek Bah oge kasih Demplu manakeur kitu atuh teu kungsi lila. Paneuteup Bah oge teh ngageser ka Nenanung tuluy pok deui manehanana teh ngomong. Cik Nung. Mang teh dek nanya. Dari maneh teh dek itu wae hirup teh. Dek nganteur kana teu bener. Kade, kacintaan kadunya mah moal lila Nung. Meungpeung atuh aya keneh kasempetan sok gerak lilir. Mang mah moal pipilueun ari kana urusan rumah tangga maneh mah pek bae atuh eta mah. Ngan Mang mah dek ngingetan. Kade tong kaleulewihi. Dek naon deui atuh di udag-udag kumararaneh di dunya teh. Harta atuh geus lubak libukna hacan seubeuh Nung. Tesa eutik atuh jalma jadi korban alatan kasarakahan maneh duaan. Wayahna singgera eling Nung. Hampura ieu Mang mamatahan heuda kangaranan kanu jadi anak. Geus sakuduna atuh nyaangan. Komo deui lamun keur poekeun ngelingan mangsa salah ngingetan atuh Mang sapoho. Mang, sanyana kuring teh lain teu sadar atuh kana kalakuan. Jeung deui lain hartina kuring teh sapinuhna ngarojong. Cing inget atuh ku Emang. Mangsa kuring jeung salaki kuring sangsara balangsak. Bangsa kuring teh atuh luntang lantung duaan teu boga pangbalikan keurek nyiuhan. Malah hirup ge atuh ditumbu ku panyukup. Poe ka poe teh atuh ngandalkeun pamere. Eangan gawe batan ditampa kalah kadihina Mang. Dinya nyari belaan ngantri na we. Lumpat ka dulur ukur leupi ka nyarieun hungkul. Matak nepikeun ka kieu kuring duaan teh. Atuh terjerumus teh Mang lain lantaran kahayang. Dijurung atuh ku kapeurih. Ayeuna kuring teh geus sadar Mang. Rumasa atuh kana tapak lacak kuring jeung salaki kuring. Lain kuring teh ngarasa dosa Mang sadar Mang. Sadar kuring teh. Cek Nenanung atuh kituna teh. Manehanana teh kenat heula ku ceurik. Bah oge jeung si Demplu mah atuh teu lemek teu nyarek. Taya kalimat anu kaluar sanajan sakecap tina ucapna. Manehanana duaan teh pada wargi ukur pati ngaharulang we ngebandungan Nenanung nyaeta anu keur ngudalkeun eusi hatena. Mana teu kungsi lila kadenge deui atuh Nenanung teh nuluykeun caritana. Sok malah Mang. Bangsa dipenta wadal keur taun ieu mah kuring teh meuni peurih pisan Mang. Anu satadina mah atuh keur susah teh dibaturanna ari ayeuna mangsa jugala. Meuni asa jadi karesep pisan atuh kana rucah jeung kawin wae teh. Sok malah apanan kamari teh dek ngawadalkeunna bet dek dikawin heula Mang. Peurih Mang, peurih hate teh. Lain teu ngarti Mang. Ngarti kuring ge. Tuluy kumaha atuh? Geus kieu Nung. Napi laku apal salah dek dituluykeun. Cek Bah oge manehanana teh bangun anu daria naker. Teuing kudu kumaha atuh ayeuna kuring teh cikan Mang tulungan. Cek Nenanung manehanana teh atuh bari nyaluuh we kana lahunan pamana. Kumaha atuh carana ngalilirkeun salaki kuring Mang? Ari sanya nama Mang oge atuh teu nyaho Nung.
Ngan urang pada meredih we, mudah-mudahan Gusti teh nobatkeun si Dadung. Cek bah oge kituna teh manehanana teh bari semu anu ngahlas. Nak keur kitu para wargi, kadenge atuh ti luar aya sora anu pupuntenan heuh tetela. Ari nengetkeun kana sora nama, eta teh atuh sora si Komed we jeung si Roheng. Punten. Bah, aya di imah teu. Cek eta sora ti luar. Bari atuh teh sirik na ngeterok panto teh meuni kerep ka cida. Gila dagoan euy. Cek bah oge atuh nemalan bari konea manehanana teh cengkat nyaeta dituturkeun ku si Demplu. Mana geus nepi atuh ka tepas. Pok deui bae kadenge atuh semah teh nyarita. Ngan ayeuna mah anu nyarita teh kagiliran si Roheng. Bah, punten ya. Di bujeng enggalna wae dupi si Nen istri aya di dieu kitu. Cek si Roheng atuh kawilang teu geugnaker. Nilik atuh kana galagat anu teu biasa. Bah oge atuh anu legok tapak genteng kadek. Sapada harita leungeun kencana teh atuh dikatukangkeun nyaeta ngacungkeun curugna ka si Demplu mere isyarat atuh dina kitu nama pikeun ngabejaan ka Nen Nanung supaya jempe atuh jeung ulah kaluar ti imah. Leos atuh si Demplu teh hegasi ke bae ngalaksanakeun parentah isyarat guruna. Sedengkeun ari bah oge mah wargi kawilang salsena keur we ngajawab api-api henteu nyaho nanaon. Nah, make neangan si Nung ka dieu ari si Laing. Nah, aweuh itu di imahna heng. Ceuk bah oge manehanana teh atuh malik nanya ka si Roheng. Hampura pisan bah. Kuring ka utus ku Juragan Dadung kudu mawa Nen balik ka imah. Da kumaha bae carana eta mah bah. Nuhun pisan lamun Abah atuh sureti kana jeung ngamaklum ye kana ieu tugas anu diemban ku kuring duaan bah. Jadi kuring mamiharep Abah teh atuh teu ngahalangan ye kana pigawean kuring duaan bah. Ceuk si Roheng kituna teh atuh bari ngomongna teh beuki sewot we. Kunaon ari si Laing euy? Lir kalapa biji heuti cunga sia heng. Teu puguh-puguh datang ngadonieun pucuk ti girang. Wani cumarita kitu peta ka dewek euy. Jeung malah atuh neangan si Nung ka imah na lain bet ka dewek ari si Laing. Alah, tong api-api bah. Koring keur usaha mancen gawe. Panuhun bae bah. Ulah rek di halang bah. Sok kaluarkeun tah si Juragan istri teh. Ku kami dek dibawa ayeuna bah. Ari si Laing duaan kunaon euy. Teu gugur, teu angin boa ka usab korod meureunya. Cik anu bener atuh ngomong teh dewek teh teu ngarti euy. Mana geus kitu atuh kurunyung bae si Demplu teh nyampeurkeun deui ngan hadena teh wargi henteu nyurigakeun. Manehna atuh nyampeurkeun teh bari mawa cangkir keur nyuguhan. Ngan ngadenge anu cekcok nya atuh si Demplu teh nanya harita teh. Aya naon ieu teh aduh meuni ngan teu biasana ningan. Cecing maneh mah Demplu. Tong turu campur sia. Ke. Aya naon ieu teh? Nambet jiga anu ngaremosian kieu geuning. Aduh, mending ngaremosian sagala. Yeta. Nyau puguhan ge Plu euy. Kausap koro jigana meureun euy. Ceuk bah oge
Atuh mah panas we kasih roheng jeung kasih komed teh. Pokona mah bah, dibikeun teh dibikeun kuring duaan teh kudu bisa mawa juragan istri. Tumasar atuh kana parentah ti juragan mah. Kuring duaan teh kudu mawa ti imah ieu, sabab juragan istri mah pan geus moal boga deui pangbalikan lamun lain ka dieu bah. Kaduana atuh kuring oge diijinan namun ngayakeun tindakan kumaha bae oge nyaeta pikeun kalancaran ieu tugas. Jadi atuh hampura bah, kuring lain dek lancang ieu. Ceuk si roheng atuh bari maksa asup ka jero imah. Sok malah, bah oge anu eukeur ngajega dina panto oge atuh diseredkeun. Grep! Pepeuteyan kenca si roheng teh atuh ditewak. Keleweng gubrak! Gedebut! Si roheng teh atuh ngagedebut labuh. Nyaeta labuhna teh kaburuan imah bah oge. Lantaran dibalangkeun ku si Demplu. Ngitu carana mah maneh duaan teh lain maksud ngade geningannya euy. Tah, lengkahan ngulah atuh ye bukangna si Demplu. Ari dek ngonar di dieu mah sok komodo atuh celogok ka rorompokna Mbah Guru. Ceuk si Demplu atuh manehanana teh bijil ti imah teh. Mana tekung si lila koneal atuh si roheng teh cengkat. Tapi kejadian anu mata kaget wargi. Sabab atuh mangsa si Demplu harita paneutupna keur merhatikeun ka si roheng. Cukup! Pereup si komed atuh datang ti tukang ngahanca kana iga burung si Demplu anu belah katuhu. Jebrot perongkol. Aduh! Dalik deuk. Si Demplu teh atuh ngadalik deuk. Bari jadi semu anu dengdek leungeunna kencana teh harita nyekelan kana iga burung. Atuh bieu anu dibongohan ku si komed teh cenah nya karasa nyerina teh lain disulapna. Dina kaayaan atuh si Demplu teh sayaga diri seak deui atuh wargi giliran si roheng ayeuna mah anu ngasupkeun panarajang. Nyaeta mangrupa tonyokan sapasang peurup anu nyasar kana dada si Demplu. Meh pisan atuh ampir keuna kana dadana. Si Demplu harita rikat atuh manehana ngalegotkeun awakna. Nyaeta ku cara narik suku katuhuna ka tukang. Atuh tarik ka tukang salengkah. Atuh antukna wargi eta peurup si roheng anu didorong ku tanaga sapinuhna teh kalah kajadi ngahakan angin. Nya atuh balukarna mah ngagusur awak si roheng sorangan anu mata kenyolontod awahing kurosana tanaga. Barang keur kitu suku si Demplu atuh rikat harita teh noker suku si roheng. Trak gubrak! Si roheng ngagubrak labuh atuh labuh nang kuban. Nyeta kusageprakan mah kaayaan si Demplu teh perkara kamaheran usikna mah leuwih punyul we batan si komed jeung si roheng. Hari bah oge atuh harita teh ngeuh keuy we manehanana teh seuri dina lawang panto. Kade Plu euy, tong talobe murid Ki Gempal mayit mah kabeh oge weduk deuleu. Ceuk bah oge atuh nu harita kagok borontok kapalang belang. Nyaeta boga ketakna teh dek sakalian we ngalawan kana kamunkaran. Nyaeta kamunkaran juragan dadung sabalad-balad sabab lamun ditahan-tahan oge danger we hiji waktu mah atuh bakal karanapan we pagedrug parah. Dina kaayaan si Demplu nuluykeun tarung patutunggalan jeung si komed. Cileng! Harita atuh bah oge teh luncat kaburuan. Cileng! Cilegeudeg! Nangtung atuh dihareupeun si roheng. Nyaeta uban malik atuh harita teh konea si roheng teh langsung cengkat. Mana breh atuh dihareupeunana aya bah oge. Mani geus nangtung sayaga dihareupeunana. Nyatanya ancek juragan. Yen maneh teh kiwari mah belot sia. Si roheng atuh harita teh ngagagak bari tuluy nyidu.
Kula mah lain nggak belot. Si laing bongana atuh nyieun pucuk ti girang euy. Juk, ayeuna mah gerak mulang kalayan kaayaan salamet heng. Cek bah oge manehanana teh mere kesempatan atunya kasih rohing katut si kemet. Tong asa jago si oge. Aing moal kudu jejerih ku maneh deuleu. Saknya nanti baheula aing teh penasaran ka maneh teh euy. Teh baheula aing teh yang mecakan teh lah. Maneh anu osok katingali pisan atuh kangewa ka guru aing. Ayeuna ku aing bakal diparagadkeun sia nyawa teh. Hiat! Si roheng atuh harita maju narajang ka bah oge nya eta maksudna mah dek ngasupkeun ajianna peureup sakemaran. Ari sasaranana teh atuh nyasar kana dadah bah oge. Hiu! Plak leweng. Bah oge atuh harita ngagilekeun awakna bari nyurungkeun leungeun si roheng. Hiu! Suku katuhu bah oge atuh ayeuna mah dek nyasar kana cangkengna si roheng ngan atuh rokaya. Si roheng oge deui lain jalma jore-jore nyaeta ngeunaan usik jeung katahanan badanna mah atuh si roheng oge teu bisa dianggap enteng. Manehanana satekah pola atuh harita mapetkeun awakna dina gerakan bayawak ngabinti. Plak! Suku si roheng atuh malik neje harita kana suku bah oge nyaeta suku bah oge anu edek narajang kana cangkeng si roheng. Cedak kerepeng. Bah oge atuh ayeuna mah anu luncat. Harita luncat teh bari jingkrak katingali sukuna teh rada engkle-engklean teteh lah wargi. Sapinuhna awak si roheng teh tegas lain biasa-biasa. Dina kaayaan kitu atuh si roheng kuat bae manehanana luncat dina gerakan macan alas jengkar. Seru kabru. Nyaeta maksudna mah deui wargi eta teh dek ngagabrug ka bah oge. Ngan atuh ku bah oge teh digiwarkeun deui awakna nyaeta bari ngetiga tonggong si roheng. Ngan meh kajadian nu mata kaget. Sabab teteh lah kasaktian murid Ki Gempal mayit teh. Atuh lain jore-jore mangsa diketig ku bah oge. Lain ngarumpuyuk kalah ka ngambul atuh. Sok malah leungeun bah oge teh jadi karasanya nyautan. Jeleng-jeleng. Bah oge atuh luncat mundur ngajauhan geus kitu aya heula tukang dagang sangu goreng. Jeleng-jeleng. Bah oge atuh luncat mundur ngajauhan. Gep bae atuh langsung sila. Nyaeta manehanana teh mapatkeun kalimah agemanana. Bah oge katingali atuh kunyem manehanana teh nyamat kana tutungkusan karuhun pucuk pasir ipis kolebat. Curelat atuh cahaya teh teu pati temres katingalina nyaeta alatanna keur caang beurang. Mana tekung silila trok-tok. Trok-tok. Kadenge atuh saurat-urat bah oge teh pating tarak-tek disada nyaeta mangsa kasanding ku si lebureun nyawa koneal atuh. Bah oge teh cengkat nangtung. Dilak panona ayeuna mah atuh jadi seukeut alabatan dilak heulang nyaeta mangsa heulang dek ngahakan hayam. Surubuk atuh. Si roheng teh nibankeun tonjokan kemar andalanana ngan kajadian anu luar biasa wargi. Bah oge atuh saeutik oge ayeuna mah teu nyingkahan panarajang anu jadi lawanna. Sok malah dipapag ku dua dampaleungeunna jedak jengkang. Kerepeng atuh si roheng ayeuna mah anu ngaranyu kaget teteh lah. Tonjokan andalanana teh mangsa bantrok kakuatan jeung leungeun bah oge. Nah batu madakan asa potong. Sok padahal ari nilih kana kamampuhan mah manehanana teh atuh geus tamat dina ngulik ilmu kawadukan ti guruna teh. Tapi teteh lah wargi harita mah bati ngarasakeun kanyeri alatan bantrokna kakuatan. Meh atuh dina waktu nu bareng si Demplu kawilang tapis pisan dina gerakan usikna teh. Lila mah atuh kadeseh deui ku si Komed. Nyata teteh lah daya tahan tubuhna si Komed teh leuwih punyul batan manehna. Seak atuh si Demplu teh harita nibankeun tampiling kepangna. Nyaeta dek nyasar kana pipi si Komed. Gep atuh ditewak ku si Komed. Cekok teh eta mah leungeun katuhu si Komed teh wargi. Nyayangkeun peureupna dina kakamplong si Demplu. Atuh balukarana si Demplu teh rubuh sapada harita.
tina sungutna atuh ngalaya getih beureum anu hirup ngalay dina kaayaan si Demplu teu wala kaya syak si Komet teh atuh ngajejakkeun sukuna kana sirah si Demplu hiup jebron jengkang tetela sukuna teh keuna pisan kana sirah si Demplu. Mana keur kitu atuh si Komet adek nyusul tepus ku tajongan susulanana tapi sacan nepi atuh eta suku si Komet baoge atuh anu keur kasandingan ku karuhun pucuk pasir ipi sakilat manehanana teh ngajejak si Komet di gigireunana atuh antukna si Komet rubuh dina kaayaan merongkol nyaeta nahan ka nyeri anu pohara. Ari si Roheng harita ngahudangkeun baturna nu keur adug songkol tuluy bae leos atuh manehanana teh ngejat ninggalkeun eta patempatan. Ayeuna aing rumasa kasoran sia deuleukeun aing bakal ngayakeun balitungan ka sia oge ceuk si Roheng kituna teh bari ngagondeng si Komet nyaeta si Komet anu keur hahargungan. Gek bah oge teh atuh harita diuk sila deui ari sapasang leungeunna rapat atuh dina hareupeun dadana mana teu kung si lila kasadaran teh pulih deui ngan meh bareng atuh jeung pulihna kasadaran manehanana teh atuh leuwas kacida sabab tetela muridna teh kaayaanana tetela poporongkolan di hareupeunana nyaeta dina kaayaan tatu anu sakitu paranana. Dasar lain jalma sabongbrong bah oge atuh harita teh mapatkeun deui kalimah jangjawokanana mana teu kung si lila cileng atuh si Demplu teh dilengkahan aya meureun kana 7 kali nah eta ngalengkahan si Demplu atuh anu keur hahargungan sorana lirih dumadakan manehanana teh jempe jol ka piuhan hari getih anu tadi ngalay harita dumadakan eureun Plu udang euy ceuk bah oge nyaeta manehanana teh ngagoyahkeun jirim lalaki anu keur kapiuhan. Aduh Mbah Guru matur nuhun Mbah Guru aduh tetela tareuas geuning Mbah Guru awakna teh Mbah Guru ceuk si Demplu bari manehanana teh tu konea cengkat teu sakara-kara cenah warginya. Atuh lain ge muridna Ki Gempal mayit deuleu ari teu kitu-kitu acan mah Plu ngan teu kudu dipake hariwang deuleu. Sanajan kawadukan Ki Gempal mayit teh lain pandar urang-urang tapi tetela kamampuan kamatihan wawasen Ki Jingbungkem ge deui ditinggal guru deweke teu saeutik gedena mah moal bisa dianggap remeh temeh euy. Dina hiji kasempetan Demplu urang asakeun deui ieu urang puhit deui ke ku dewek dibikeun ka ilaing euy bari sakalian ajian ieu ajian tina pusaka Ki Jingbungkem ge urang pedara deui hayu urang ka jero ayeuna mah kuat leumpang teu euy ceuk bah oge manehanana teh atuh bari miheulaan cengkat mangga Mbah Guru aduh kiat Mbah kiat mangga ti payun ceuk si Demplu manehanana teh atuh bari milu init nuturkeun kanu jadi guruna. Cag urang dugi ka dieu heula para wargi episode ka-45 dongeng si Onyel anu salapan sasih langkungnya 10 sasih gitu katundananya hapunten pisahnya insyaallah sanes waktos urang teraskeun deui kana episode salajeng. Sakitu wae anu tiasa kasangakeun sate acan pribados amit mundur amit munggur pribados nenda dihapunten tina samudaya kaluputan kalepatan bilih aya langkung saur bahe carek ti caletotna omong ti soledatna basa oge atuh dinamang dongengkeun cenah tebih kana nyari anggangna kana pipanteun hapunten pisahnya ieu mah anggap we atuh ieu mah hiburannya etang-etang naon atunya batan hulang-hulang teuing ye pribados teh para wargi urang sambil ngamumule seni Sundanya sakitu bae nu tiasa kasangakeun tong hilap di subscribe like comment sareng di share.